Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Suci Putri Ramadhani. Abdi di kelas 1011. Janten di dia abdi bade ngadongengkeun perkawis sasakala gunung geulis. Kacaritakeun, zaman baheula aya salaki pamajikan nu geus lila ngawangun rumah tetangga, tapi teu acan diparengakeun boga anak. Salakina kacida pisan hayang boga anak, manehna ge teh neunedak kanu kawasa sangkan gancang diparengkeun boga anak. Kocapkeun dina hiji peuting, si salakina teh meunang wangsit yen manehna kudu ngajunjung hiji tempat nu pernah aya di baheula wetaneun lembur nu dicicingan ku maranehna. Nu jadi salakina kudu ngajunjung hiji gunung kalayan kudu tapa di eta gunung. Isukna teh manehna nepikeun impianana kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana ngajurung sangkan salakina ngeudunan panuduh nu datang dina impianna. Tah tuluy wae nu jadi salakina indit ngalalana